Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang? Anu daring mah kudu tetap semangatnya. Nah, mugia orang sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, minggu kamari kan ibu tos medar ngeunaan sisindiran. Sindiran teh kan diwangun ku tilu rupa. Aya rarakitan, aya paparikan, jeung hiji deui aya wawangsalan. Nah, satu acan kana materi anu anyar nyaeta wawangsalan, ibu bade nge-review heula materi minggu kamari nyaeta rarakitan jeung sisindiran. Nah, ayeuna mah urang review heula materi minggu kamari. Langsung we kana bebedana paparikan jeung rarakitan. Anu kahiji rarakitan heula nya. Nah, rarakitan mah ciri anu pangjelasna teh nyaeta kecap mimiti tina padalisan kahiji cangkang jeung padalisan kahiji eusi teh sarua. Padalisan kahiji cangkang teh anu hayang teuing kueh bugis. Nah, ari padalisan kahiji eusi teh berarti hayang teuing kanu geulis. Nah, ari padalisan kaduana teu bisa ngasakanana eta masih padalisan cangkang. Nah, ari nu terakhirna padalisan kaopat mangrupa padalisan eusi nyaeta teu bisa ngakalanana. Janten kecap mimitina nya anu sami teh eta disebutna rarakitan. Ayeuna paparikan. Nah, ari paparikan mah sora tina tungtung kalimana teh padeukeut. Berarti sora anu padalisan dina padalisanna padeukeut. Misalna aya meri dina rakit eta I nya tungtungna, boboko wadah bakatul eta U. Lain nyeri ku panyakit I, kabogoh direbut batur eta U nya. Oh nya kade. Misalna tungtungna kan ieu kedahna kit nya atawa it tapi nu dicandakna huruf vokalna hungkul berarti huruf I na. Bakatul ge huruf U na. Panyakit huruf I na jeung batur huruf U na. Ta eta bentena atanapi bebedana rarakitan jeung paparikan. Oh nya rarakitan jeung paparikan oge diwangun ku opat padalisan. Nya sapadana diwangun ku opat padalisan. Nah, sapadalisanna diwangun ku 8 engang. Emut keneh kan ngitung engangna. Teras emut keneh kan naon bebedana pada jeung padalisan. Mugia emut keneh nya pada mah paragraf. Ari padalisan mah sabarisna. Sabaris atawa sakalimahna. Kitu nya bebedana. Ari engang mah sami sareng jumlah suku kata. Nah, ayeuna urang lajeng kana materi salajengna nya nyaeta wawangsalan. Nah, wawangsalan mah dina sapadana diwangun kedua padalisan. Janten benten jeung paparikan sarta rarakitannya kan eta mah opat padalisan. Nah, ari wawangsalan mah mung 2 padalisan. Padalisan kahiji nyaeta cangkang, padalisan kadua nyaeta eusi. Teras, bagian cangkang mangrupa katerangan ngeunaan hiji barang atau hal. Ari eusi mangrupa anu dimaksud tina wawangsalan. Unggal padalisan sami diwangun ku 8 engang. Janten bade paparikan, bade rarakitan, bade wawangsalan. Sapadalisanna atawa sakalimahna diwangun ku 8 engang atawa 8 suku kata. Nah, wawangsalan teh henteu beda jeung tata rucingan atawa teteguhan. Lamun dina basa Indonesia mah disebut oge tebak-tebakan. Kumaha lieur teu? Tah, ayeuna mah urang langsung praktek kana contona we nya. Nah, ieu aya contoh wawangsalan anu kahiji. Tingali dina sapadana diwangun ku 2 padalisan. Padalisan kahijina abdi mah kapiring leutik. Eta anu mangrupa cangkang. Nah, padalisan kadua
isin teuing ku gamparan eta mangrupa eusi. Nah cara ngitung engang nama saminya tos terang tah eta aya 8 engang. Wangsalna pisin. Nah hanya jol pisin tah kieu nya cara ngerjakeuna atau cara mahamna. Tinggal pada lisan kahiji atanapi kalima kahiji. Abdi mah kapiring leutik tah ku ibu tos di bold kapiring leutik. Piring anu leutik kira-kira naon tah namina. Terus tingali kana pada lisan kedua. Isin teuing ku gamparan. Tah aya kecap isin ku ibu tos di bold. Tah piring leutik anu aya pakaitna jeung isin. Sin wangsalna pisin. Kan piring leutik disebutna naon? Pisin gitu. Jadi pada lisan kahiji mangrupa keterangan atau clue-na. Nah, ari pada lisan kadua teh kudu aya sorak kecap anu padeukeut jeung jawabanna atau wangsalna. Kumaha? Pasti masih lieur nya. Nah, ayeuna lajeng kana contoh anu kadua we nya. Lajeng contoh anu kadua. Tinggal pada lisan kahiji dipake usum corona. Pada lisan kedua lamun hudang make beker. Nah, naonnya anu biasa dipake dina usum corona teras aya sora anu padeukeut jeung kecap ker. Naon cik jawabanna? Nah, leres jawabanna nyaeta masker. Tah sapertos kitu. Janten di ulah hilap dihitung heula engangna lamun misalna bade ngadamel wawangsalan. Kedah aya 8 engang. Teu kenging leuwih atanapi kirang kedah aya 8 engang. Pada lisan kahiji mangrupa cangkang, pada lisan kadua mangrupa eusi. Terus kedah apal naon jawabanna. Nya ayeuna urang lajeng ka contoh anu katilu nya, sangkan leuwih paham. Lajeng contoh anu katilu. Wadah cai dibabawa acukna teh totol-totol. Naonnya wadah cai anu dibabawa teras aya sora kecap tol. Naon cik? Leres botol. Tah kitunya janten balik deui pada lisan kahiji atau kalimah anu mimiti wadah cai dibabawa. Naon tah wadah cai anu dibabawa teh? Nah, acukna teh totol-totol. Nah, eta tos aya nya cluena. Janten jawabanna nyaeta botol. Lajeng deui kana contoh anu sejenna. Contoh anu sejenna aya panumpang diuk di hareup. Tong sok leumpang bari maca. Naon tah? Panumpang anu sok diuk di hareup. Kendaraan yang penumpangnya itu duduk di depan. Tong sok leumpang bari maca. Tah, naon cik wangsalna? Terus wangsalna nyaeta beca. Kan panumpang nu diuk di hareup. Teras aya sora kecap anu padeukeut nyaeta ca. Janten jawabanna beca. Lajeng contoh anu terakhir atau anu pamungkas nyaeta pada lisan kahiji pikeun ngitung dipencetan. Pada lisan kaduana lupa kasep tapi kotor. Tah naon cik wangsalna? Pikeun ngitung dipencetan. Lupa kasep tapi kotor. Naon cik? Leres jawabannya nyata kalkulator. Nah sapertos gitunya cara ngejawab wawangsalan teh. Nya dina pada lisan kedua bade di mana wae ditarona kecapna misalnya bade nulis dina mimiti suara kecap anu padeukeutna eta ge wios jadi masalahnya anu penting aya suara kecap anu padeukeut pikeun ngejawab clue tina pada lisan kahiji. Nah sapertos kitu. Kartos. Nah ayeuna sangkan leuwih paham tiasa dikerjakeun latihan soal ieu. Ieu aya 5 soalnya
Ditulis oge soalna dina buku tulis, terus dijawab oge naon wangsalna. Nya aya 5 soal. Nah, mung sakitu nu kapihatur, bilih aya patarosan atanapi kirang ngartos, tiasa langsung taros ka ibunya, ulah isin-isin. Ulah hilap, make masker, jeung wangsuh pandanganna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!